hakekat nama cek Gusti Allah kajero hatena bentukna ilham ke siama geus bae ibadah ka aing ulah mikiran naon sebab siama nu diurus ku aing khusus geus siama jeung aing ulah jeung sasaha pikiran sia ulah kana politik ulah kana dunia ulah ka makhluk ulah kana naon siama geus bae jeung aing tanggung jawab aing emang eta mah kos kitu kakabehan ngan bentuk ilham ka wali geus siapa jeung aing we timbullah rasa aing teh keur babarengan jeung Allah berarti innallaha ma'ana keur karasa ka dirina asa bareng bae jeung Allah teh asa bareng jeung Allah bae ka mamada ge asa bareng jeung Allah bae jadi di jero di dieu teh asa aya bae tah Allah teh rasa bareng jeung Allah nu keur aya nu keur dibere ku Allah dibukakeun hijabna ditempelan sifat Allah ma'iyah Allah atuh asa bareng bae jeung Gusti Allah geus kasieun wali mah sebab asa bareng jeung pangeran dek sieun kunaon atuh ka gajah dek sieun naon atuh ka maung lawan lantaran dirina keur babarengan jeung pangeran pan maung ge ciptaan pangeran geus lamun maung ciptaan pangeran mun ku dirina boga rasa babarengan jeung Allah atuh malah maungna nu sieun cak maung teh hampura kuring maliwat bae ngan moalna naon atuh geus bae utuh eta Buyut Mansur eta baru ngobrol jeung maung nu mantak lamun urang di Lampung di udag maung atuh geus bae munajat bae ka Syekh Mansur ya Buyut Mansur tolong maung lumpat ujianana Bismillahirrahmanirrahim nyaritakeun tempat wadah az-zarfu tabi'un lil mazruf fi syarab wa ghairi wa titti wadah eta nuturkeun kana nu diwadahanana dina mulyana sehebat wadah ai nu diwadahana nu hina mahina bae sakumaha kamari kurung manuk tina jati manukna manuk gareja seung serikeun ku batur bagusan keneh ka kurung ieu mah euy aya kurung tina kirai lah butut tapi manukna manuk pancawarna mantep imahna gedong agreng miliaran tapi barang kaluar petot jelomana tertarik kabeh lah ngan imah doa tapi imahna RSS kamarna ge nyengkleh barang kaluar masyaallah mahaza basaro ieu mah lain jelema budak ku gelis-gelis teh aing dibere senyum nyeblak hate panah aspara nancep ka jantung aing pangyabutkeun atuh oh nu bisa nyabut iwal dinyana dewe nu nyabut lagi aduh budak teu bisa aing keur beuting kunaon emang nyeri huntu Gusti Allah tuh wadah masa pira wadah aya inopa herang jasa barang kaluar awewe di jero inopa hideung lah inopa hideung ngesiana tersep aing mah aya nu naik 08 brek wah klakson lagi parem dak lawang lagi geus eueuh relan geus teu bisa ditutupeun ai kaluar masyaallah Gusti Allah bintang film internasional ya Allah ieu mah pohara jasa geus teu kadeuleu tah angkot teu kadeuleu Dekadele nu kadele adalah bibirnya yang merah waduh jadi kumaha nu diwadahanana awak kurang di bagusan make samarenda make bagus make baju nu luar biasa wah jutaan tapi di jerona pinuh ku hasud galbuna ruhna acak-acakan lah atuh paling ya orang betah jeung nyana saminggu 2 minggu kadituna teu betah kunaon hasud melulu tapi orang babarengan jeung jelema duh sampingna ge tilok diistrika boro-boro samarenda
menang meli tas dibeli dipakai terus diseseta ku sebab tadi istri ka kosper bae nikel tapi masya Allah hati ena bening hati ena bersih nikmat babarengan jeung nyana urang babarengan jeung nyana begitu naik urang teu boga duit tenang dibayaran ceuk waduh ngeunahnya urang lapar asup ke restoran keun we tong ulah dipake duit teh mah duit ieu bae ya Allah ya Rabbi meunang aya kauntungan dibere jelema teh nu mere 500.000 tajang maneh bae kula mah tinggal catat bae ge sabaraha beakna bersih hati geunaheun Gusti urang boga pemajikan gelis tetapi ye hayang itu hayang budak teu meunang lambat balik geus kokopra kunyana geus dicekelan bae aduh geus nyeri awak urang geus kuru jasa mikiran pemajikan bae ditinggalkeun geus aya anak jeung beus teu manggih deui kos kitu tapi makan hati luar biasa gelis ge teh zahirna doang tapi orang boga pemajikan teu sabaraha tapi ka urang ngeunaheun jasa kagadeng mingguan aya emang ongkosna aya ieu bisi kurang ya ongkosna ieu ngan balik pangmerikeun BH siali kau jasa tama nya jore nya papar mun ka urang teu boga pemajikan senang hate aya bae di lembur aya nu maot ka moal tahlilan gitu moal paruh geus kajen teh moal ngabejaan bae pan ngeunaheun tah sakalina ngariung balik emang teu berkat kan teu berkat tinggal lah berkat ieu ceuk nu penting mah kakana we balik masyaallah masyaallah teu perlu berkat kula nu penting kakak jeung nu dihandapna aya keneh teu kana hate ngeunaheun jasa pendeta nikmat jasa tuh eusina eusi jerona ya Allah ya Rabbi urang boga guru kiai minggu datang di ongkosan sebulan deui datang di ongkosan deui di 3 bulan datang deui di ongkosan cak santrina ieu mah garong lain guru ieu mah ti sono datang ka teu sono datang ka greget orang batinna du dunya teh teu karasa teh kos kitu tapi lamun datang ngadoakeun geus dibere teh jang di dieu bae jang ngabangun pondok keun bae mama ulah dipikiran anjeun bae lah geus henteu ieu mah teu kudu pinuhan bae mobil teu kudu jadi ngeunaheun berarti bener-bener ngadoakeun ikhlas sono engke ge murid ge ka urang teh batinna eueuh nu dipake kahayang di murid nu aya di leungeun murid dunya nu aya di murid teu dipake kabita ku guru atuh sono bae tah eta teh kos kitu hijab teh loba nu barisa ngaji haju ka belah dieuna ai silaturahmi mah mangga asal ulah aya kahayang di luar silaturahmi bersih hate guru mentak diangkat jadi wali hese teu kunaon eueuh nanaonan di jero hatena iwal ti hayang li izharil haq hubbun nas li izharil haq wali ibadihi manil wasawis syaitaniyah ta eta teh hubbul khalqi wa ibanaun gitu ngaranna wa ibaduhum manil wasawis eta bae hiji teu hayang nanaon masyaallah nikmat eusi jadi kumaha eusina urang boga batu haju kotor teresep batu cincin bersih biasa digulak di kadar dage mah kristal blue sapir gitu. Cek orang lembur mah bilau sapir dek bilau sabor kumaha sia bae eta emang sia mah kanya honangan ka bilau-bilauna doang atuh bilau bae bilau sapir geus
bening cacat resep hargana mahal hati urang lamun bersih jelema bakal resep gitulah jadi manusia eta awak eta kerangka eta adalah wadah nu diwadahanana ruh eta awak zaman eta kumaha nu ngeusian zamanna kuari tempat kumaha nu ngeusian di eta tempat lamun kamari geus dijelaskeun ku Ki Musonif bahwa nu paling istimewa adalah tempat ma'arfah lantaran arfah teh ngandung sejarah taat ka Gusti Allah. Al-amkina ta'lumu biqadri ma yaqa'u fiha. Tempat eta bisa luhur agung ku ukuran nu terjadi di eta tempat. Terjadi minat taat dipakai ibadah ka Gusti Allah kajabali arfah wal masajidis salasah. Mun urang salat di Masjidil Haram sarakaat dibayar 100.000. Urang maca tasbih hiji dibayar 100.000 tasbih. Urang maca Quran sakali tamat dibayar 100.000 kali tamat. Wah, luar biasa. Iyalah Masjidil Haram. Di Masjid Madinah dibayar 500, di Masjid Aqsa dibayar 100. Ieu tempat ngabogaan sejarah sehingga mulia menurut Allah. Aya kadar jangan mulyakeunana sebab di tempat eta boga Baitullah. Di tempat itu aya Kangjeng Rasulullah. Di Masjidil Aqsa aya batu urut naik Kangjeng Nabi. Ngabogaan sejarah tempat eta mulia. Turun sumal masajidil baqiyah, masjid-masjid lain di urang ge bisa pakai itikaf. Di imah mah teu bisa itikaf tapi di masjid mah bisa. Urang di masjid mah bisa salat tahiyatul masjid tapi di imah mah teu bisa tahiyatul kamar teu bisa. Teu bisa ta eta masjid teh luar biasa agungna lantaran aya kadar taat wa zawaya termasuk zawiyah musalla majlis ta'lim wa khalawatil aulia jeung tempat nyepina para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala dilestarikeun datang ka kuari tempat para wali Allah urang ka pamijahan aya guhana urang ka Demak aya masjidna hayu bae urang ka dieu ka Banten ulu kesultanan luar biasa komo nyaho sejarah mah loba jasa nu laleungit kuari ge asup ka masjid leungit loba jasa nu 3 poe nu saminggu kuari ge sing hade teh di masjid Banten teh nah sebab naon aya tempat khalwah Sultan Aulia ya ne Syekh kitu ka Kangjeng Maulana Hasanuddin itu kene di Maulana Yusuf aya tempat khalwah aya tempat khalwah nu kuari masih kene diabadikeun di Kulon dirahasiakeun teh mah hampir jelema kabeh kadinya aya guha leutik mun urang asup kadinya tanpa make cara na ieu bila jarang andu kaluar deui dicaplok buaya di buayana aya buaya putih aya buaya hideung aya nu di darat mah buaya darat teh mah lain deui nah ieu buaya tah eta tempat khalwah na para wali Allah subhanahu wa ta'ala nah jeung lian-lian ti eta ka eta teh nyaritakeun pangmulyana arfah sebab didinya lah malaikat tarurun bersejarah ketika Siti Hawa ibu Hawa jeung Kangjeng Nabi Adam didinya papanggi amprok kemudian datang ka dieuna asal cicing di arfah geus dihampura dosa pohara jasa Allah menghargai arfah setiap jelema nu datang ka arfah usim haji geus pokona mah dihampura dosa ulah ngomong kumaha asal datang ka arfah niat hajian ihram atuh geus dihampura bae geus dosa eta agungna arfah eta masyaallah sebab naon boro-boro Allah malaikat dikerahkeun poean arfah mah supaya mandang kabeh ka jelema nu aya di arfah malaikat nempokeun bae wow yo itu dedi itu
lulumpangan bae teu budak di arpa ngaroko deui cek malaikat. Kadeu letak ku malaikat. Ya Allah. Ku agung-agungna arpa. Ku agung-agungna gunung arpa sehingga urang nu di luar arpa. Urang nu di luar arpa disunahkeun nyaruaan ke kanu di arpa. Hiji urang sunah ulah menyisiran. Sanajan di dieu. Dua ulah motongan kuku lantaran menghargai nu di arpa. Nomor katilu urang teh disunahkeun taqarrub ka Gusti Allah mun di ditu mah ku cara tersendiri di urang puasa poean arpa. Ulah teh urang teh kudu nyarupan we. Kemudian urang na di dieu kudu taqarrub tadarruk ka Gusti Allah sakumaha nu keur di arpa bae. Menghargai nu di arpa urang sunah nuturkeun sakumaha nu keur di arpa. Eta teh sunah teh urang itu. Urang tak mulia jasa teh arpa. Mulia jasa teh arpa. Nah, cek arifin wa indal arifin al amakinu kulluha arfatu. Tempat di mana bae sarua jeung arpa bae cek ahli marifat. Di Cilongok sarua jeung arpa di Pasar Kemis, sarua jeung arpa di Cikupa, sarua jeung arpa teh di Citra. Sarua jeung arpa teh. Di Citra teh Citra. Puri Jaya sarua al-amakin kulluha arbah cek arifin nah li'annal amakin tatasarrafu bihim wa tatayyabu bihudurihim lantaran tempat jadi tambah mulia jadi mulia ku ayana arifin jadi seungit ku ayana hadir arifin lamun hiji masjid didatangan ku waliullah bakal beda sinar masjidna. Lamun eta majlis didatangan ku waliullah bakal beda eta majlis. Imah didatangan ku waliullah bakal beda eta imah. Sebab naon ditutur-tutur ku malaikat ketika nyana datang ka imah kadinya datang ka imah malaikat waduh di imah eta teh sing suliwer. Sing suliwer teh tak tambah mulia imah didatangan ku waliullah, imah didatangan itu majlis didatangan ku wali Allah bakal beda tete tempat eta majlis eta masjid eta imah eta beda lantaran pandangannya na sarua bae arpah bae. Kok bisa kos kitu si wali lantaran nyana mah perasaanana jeung Allah bae. Urang bae urang di luar bulan Ramadan jeung di jero bulan Ramadan beda asa deukeut ka Gusti Allah ka kurungku Ramadan saha bae asa deukeut jeung Allah. Kuari sahabae ketika di arpa inget keur didelekeun ku Gusti Allah. Boga perasaan keur didelekeun ku Gusti Allah teh wali mah per detik jeung per menit kitu bae. Geus eueuh bedana wali mah beurang jeung peuting akur bae. Kemudian tempat di mana becak cenah arpa bae lantaran atuh suhudna hudurna jeung Gusti Allah nyana mah selalu. Kitulah para wali Allah. Geus eueuh beda tempat teh. Jang urang mah ya beda jang urang mah. Urang mah tetep bae ga beda bae urang mah sebab urang mah kitu Mandalungan. Urang mah Mandalungan, artina Mandalungan teh urang mah bunglon. Lamun keur katutupan kuno hejo jadi hejo. Katutupan urang mah kuno putih jadi putih. Katutupan kudu hideung jadi hideung bunglon ngaranna. Kubahan mun bahasa Jepang nama kameleon. Tak eta tah kos kitu teh tah. Jadi bunglon urang mata. Tak eta teh kumaha katutupanana bae. Ai wali mah teh di kumaha bae kitu bae cenah. Urang mah lamun di Mekah kakara karasaan deukeut jeung Gusti Allah. Memang kitu boga sakitu ge geus bagus. Boga sakitu ge geus bagus 15 tempat anu istimewa di Masjidil Haram. Nomor kahiji di pas pisan Hajar Aswad. Eta manggeus moal aya tanding. Nomor kedua di Multazam. Nomor katilu di Hijir Ismail. Moal aya tanding. Kaopat di Makom Ibrahim. Moal aya tanding. Kalima di pas Rukun Yamani. Di Rukun Yamani teh malaikat wah loba jasa dinya. Mantak doana cek Kangjeng Nabi mun bisa jang di dunia jeung di akhirat. Dipagahan ku Kangjeng Nabi. Ulah keluar dunia jeung akhirat mah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab.
kabeh di rukun Yamani mah eta bae doana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Malaikat amin 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 amin. Eta teh urang keur ngadoa teh. Urang ngaluring Rabbana atina fid dunya hasanah amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban amin. Cak malaikat teh amin amin terus we ditutur-tutur lain hiji ribuan malaikat. Ngan kurang mah teh kadeuleu bae pernah lain pernah ratusan wali pernah neuleu hadir para malaikat di samping Kangjeng nu nyaritakeun wali mah dibuktikeun neuleu wali-wali Allah teh di dinya teh mantap di Baitullah mah di Baitullah andai kata Indonesia Malaysia Turki Pakistan kabeh teu meunang asup ka Baitullah dijaga perang tetep pinuh bae Baitullah mah malaikatna engke biswarin syatta ngarupa manusia nu beda-beda tetep pinuh wae di Baitullah mah ngan urang ulah sieun ku pinuh lantaran lain jelema kabeh okos dipuri lain jelema kabeh jurig teh sawaro lain jelema kabeh mantak urang teh kudu dedesekan hayang ka bait hayang ka Hajar Aswad teh ngadoa sing lempeng ka Gusti Allah sanggeusna ngadoa munajat terus Gusti abdi teh ti Indonesia jauh abdi teh hayang nyium Hajar Aswad ieu teh apan batu ti sorga Gusti sedengkeun ke Hajar Aswad teh lamun ku urang geus dicium atawa diistilaman engke teh bajana bakal ngagero-gerokeun pan di akhirat ayuhal hujaj ayuhan nas ayuhal basar engke cak Hajar Aswad teh ta'ali kadieu saha nu pernah nyium kula saha nu pernah ngadadahan kula saha nu pernah muteran ka ulah ieu bareng jeung kula ka sorga untung jasa nah urang tadarruk ka Gusti Allah Gusti abdi makajen kukumaha ge hayang dibere bisa nyium be ka Hajar Aswad teh sok mantengkeun milu urang teng engke aya pitulung teh kumaha lain jelema kabeh engke ge aya jelema ngageserkeun urang kurang jelog we aya di Baitullah aya di Hajar Aswad ieu loba jasa asal boga kayakinan jeung mentana ka Allah nu bener kios kitulah Hajar Aswad mah geus dirasakeun ku kula cek kula teh ieu hese amat hayang ka multazam Gusti multazam teh nu Gusti abdi nu Gusti manusia nu ieu di dieu geja nu Gusti ieu mah abdi mah hayang sakali becak teh hayang nempelkeun awak ka multazam jaya teh nu Gusti kabeh ge Gusti mah maha kawasa kunaon tuh aya nu ngadorong di terus we geus teu boga kahayang ku kumaha ieu mah kumaha datangna we eta jelema nu dihareup jangkung gede teh eta jangkung gede jelema nya hoti mana meureun datangna nyana keur kieu bae eta neuleuh ka tukang ka dieu atuh kula ditarik ku nyana jadi aya di beuteung nyana eta kieu masyaallah model jasa haji barang neuleuh ka dieu ka Baitullah ja ieu mah deukeut jasa ka Hajar Aswad jadi deukeut jasa ka Hajar Aswad mun ka dinya bisa digeserkeun ku nyana ngan ceuk hate pan lain keur tawaf dipundurkeun deui ku nyana eta lamun urang inget kejadian kos kitu pan aneh haju geus beres terus urang keluar ai si tadi jelema mana eueuh subhanallah tah eta lah nu kos kitu hararese di Baitullah mah teu kudu desek-desekan asal urang beneran ka Gusti Allah ujianana engke nu malaikat kabeh di dinya nu pinuh teh lain jelema kabeh lain jelema malaikat biswarin satta nah nu mata kurang ngadoa teh lamun bisa mah di dinya unggal juru rukun Hajar Aswad rukun Iraqi rukun Syami rukun Yamani pas pelebah juru-juruna bae ngadoa teh di juru miti di lempengan Hajar Aswad pinuh ka tukang urangna ka tukang asal lempeng mah jeung Hajar Aswad di dinya lah malaikat rajana malaikat Jibril keur neuleukeun waduh si Peri keur ngadoa didengekeun ku nyana hayang naon ieu jana hayang naon coba hayang naon zawidni zaujatan yang delok cek jalan ade ge ku jana diusulkeun ka Gusti Allah Gusti ya kitu ngadoana bere cek Gusti Allah bere bener bae begitu datang ke Indonesia Masya Allah aya nini umur 60 tahun bode jasa salah kita pae hayangan kanyana jadi doa teh ulah sembarangan terus ka rukun Iraqi ka rukun Syami lempengan juru teh lain lalagaan teh ka doa teh
mana deui mizab teh kitu naon garang-garana pancuran emas eta teh selalu tidak emas di jieuna selalu tidak emas lain emas yono emas beneran eta engke diganti deui disimpen diganti deui disimpen diganti deui disimpen aya sejarahan dibangun sekian sampai sekian diganti deui sekian danana eta teh aya perpustakaan aya museum Baitullah khusus di Mekah teh anu urang hese mendekadinya kecuali aya tanda tangan raja. Nah ieu museum timimiti batu datang ka dibangun aya kabeh museumna. Jadi teu sembarangan eta teh teu bisa asup ka dinya. Kuncina ge luar biasa sebab ieu mah sangat bersejarah. Tak eta teh mizab, kemudian sekitar haram. Tak eta aya 15 tempat di Hijri Ismail ngan mun urang bisa asup ka jero Baitullah, urang kudu ngaragap dada. Nya ge mulia Baitullah tapi pantes henteu awak kos urang asup ka Baitullah. Antak Soeharto begitu asup ke Baitullah kiai nu nyarahun di Indonesia moal kebal umurna bener bae lengser can balik ka Indonesia geus lengser sebab naon teu pantes sagede Soeharto asup ka jero Baitullah ji kos mayit ieu mayit teh mulia jasa ahli Allah urang keur hirupna teh tilok menyentuh manehanana ulah nyium ka mayit eta ulah ngaragap ka mayit eta sebabnya na teu maot geus urang keur hirupna ge teu wani ulah wani-wanianan tapi ketika urang wanoh ka manehanana urang wani kanyana ja biasa sok bergaul urang nyium sunah okos Kangjeng Nabi begitu wafat Sayyidina Abu Bakar mukakeun nyium Sayyidina Abu Bakar atuh emang mitohana sajaba pitohana pernah ngalahun Kangjeng Nabi di guha pernah babarengan hijrah ke Madinah dicium nu sejen ndek nyium di stop ku Sina Bakar keur hirupna wani teu ka Kangjeng henteu ulah cukup bae ngadoakeun jadi teu sakabehna nyium ka Kangjeng Nabi di stop ku Sina Abu Bakar ieu teu maot ahli Allah mah geus lamun teu maot ulah wani-wani tah ka mayit bae kos kitu komo ka Baitullah mata ge ulah dihayang-hayang ke Baitullah mah asup moal ongkoh potongan kos kieu ka Baitullah asal di luar rame urang tawaf nah ieu jadi al amakin kulluha arfatu li annal amakin tatasarrafu bihim wa tatayyabu bihudurihim loba sahabat mandap-mandap ka Kangjeng Gusti Kangjeng sumping ka bumi abdi aya naon ku abdi dek di cirian tempat tilas cali Kangjeng ku abdi pake di alep berkah we Gusti mangga cek Kangjeng ke ka ditu nya Kangjeng ka ditu calikna di mana di cirian kumanehna kemudian salat tempat salatna geus teu menang ku usaha ieu paranti aing bae cakna ieu urut Kangjeng Nabi dibere keberkahan luar biasa dengan cepatnya na teh tak bae kok ieu salat bisa jadi ngeunaheun kieu diurut Kangjeng Nabi diuk diurut Kangjeng Nabi salat caknya indah jasa salat asa kadeuleu bae Gusti Allah masyaallah atuh urang mah salat diurut bupati ya atuh nu kabayang korupsi tuh entar cigade eta lain lalagaan ieu je ulah sambarangan li annal amakin tatasarrafu bihim wa tatayyabu bihudurihim bidzalika qala syair sayun lahu wajabi kullu waqtin lempang ka Gusti Allah tegesan neja ka Gusti Allah tiap cicing di hadapan Allah di lawang Allah eta teh adalah al pahijatin berbanding jeung 10 munggah haji sebab naon asa jeung Allah bae cicing di mana asa jeung Allah bae apan kamari geus diceritakeun wa huwal qahiru fawqa ibadi wa huwal hakimul khabir wa huwa Allah ta'al qahiru anu maha kawasa anu maha ngalindih ieu dieu kurang dilindih ku Allah dipaksa ku Allah nangtung urang dilindih dipaksa ku Gusti Allah ieu sugi urang dipaksa ku Gusti Allah susah urang dipaksa ku Gusti Allah ieu teh lain nang urang kabeh nang Gusti Allah hirup sia dipaksa tita hirup gering sia dipaksa tita gering ku Gusti Allah sanajan urang teh jadi dokter atawa boga toko obat disebut apotik teh waya gering mah dipaksa ku Gusti Allah
cager dipaksa ku Gusti Allah paeh siap paeh bae pertahankan coba paeh coba moal bisa paeh al-qahiru fauqa ibadi wa huwal hakimul khabir nu mantak tak urang lamun geus boga rasa jaka begenang Allah ieu geus bete kudu kukumaha usulkeun ka Gusti Allah jaka begenang Allah ieu nagara pinuh ku korupsi nang Allah atau anu perlu disalahkeun teu aya ai kos kitu mah tuh diantepkeun we oh masalah atuh kieu mah makin rusak nang Allah ieu asa teu kaharti atuh emang siapa datang ka dinya teu kaharti tuh kaharti urang lamun encan datang kana hakikat ulah waka berhakikat syariat heula urang mah kaditu teh moal kaharti ai kieu nang Allah kitu nang Allah mah tuh urang deuk naon ngarapi-rapi tuh pan bakal lakos kitu tah urang mah kakara ge datang ka syariat geus ngomong hakikat jeung ngomong syariat lain deui wayah syariat bae ulah waka berhakikat sebab naon sebab nu ngomong kos kitu bang geus teu perlu dahar asal maca subhanallah sebab urang mah mun maca subhanallah tambah lapar sepan urang mah ieu gaji kakara ditambah sakiki geus teuleun jam bae besi teu kaburu ngantri cakin le ye emang bersyariat atau syariat baik ieu keur carita bahasa hakikat kabeh ge nang Allah keur carita jadi urang lepaskeun dimensi syariat urang kuari asup ka dimensi hakikat urang keur aya kuari di alam hakikat jaka kabeh ge nang Allah sebab Allah teh al-qahiru fauqa ibadihi bisa henteu urang mempertahankeun sehat supaya ulah gering jatuh bisa henteu urang mempertahankeun gering supaya ulah sehat jatuh bisa henteu urang mempertahankeun hirup supaya ulah paeh jamal bisa henteu urang mempertahankeun sugih supaya ulah susah jamal bisa henteu urang mempertahankeun susah supaya ulah sugih moal bisa cak hakikat mah jak kabeh ge meunang Allah urang kos kieu tanang Allah ieu urang teh hirup kos kieu dedeg pangadegda meunang Allah apa pernah pesen baheula ka Gusti Allah henteu ketika urang ngaca Gusti Allahumma alhamdulillahirabbil alamin kama ahsanta khalqi fahasin khuluqi ti Kangjeng Nabi Allahumma Gusti sakumaha Gusti ngabaguskeun ka diri abdi pangbaguskeun batin abdi pangbaguskeun tata krama abdi budi pekerti abdi sadar berarti menang Allah bagus tah ketika urang ngaca aya yang hideung amat ya oh hideung aja pengek deui beda jeung batur cak Allah teh isian nang pamere aing lain syukuran kunaon hideung-hideungan aya tah geus beda begitu urang ngaca je pendek ya aing mah tapi suku gede suku bae nomor 45 aing mah oh tambah sakumaha naon atuh eta iki amat Allah nyieun ka aing nah bahaya geus bahaya tah ieu hakikatna mah menang Allah jelema ibadah nang Allah jelema maksiat ge menang Allah cak ahli hakikat urang kuari ngomong di syariat moal akur tapi urang pindah heula ka hakikat bakal akur bae jaka bege nang Allah ieu nu mantak urang lamun berangkat ka Allah make usolli keneh bae moal jadi wali-wali naon sebab boga ngaku diri aya usolli fardhu zuhri salat kaula karena fardu zuhur moal jadi wali datang ka kiamat gitu. Naon sebab ngaku bahwa diri aya. Ai wali mah geus bisa ngaleungitkeun pengakuan diri aya. Eueuh nu aya mangan Allah. Aju kumaha atuh teu usolli sasar sia. Jadi amin rais ya ka ditu. Kudu kumaha atuh? Eta mah usolli dibaca eta mah ngan sakadar tabarruk ti ulama tapi hate mah tetep Allah. Geus cenah mah manteng ka Gusti Allah. Allah teh al-qahiru fauqa ibadi nangtung aing nang Allah ngangkat leungeun aing menang Allah usolli aing ge lain di aku ku aing nang Allah sholli fardhu Allahu akbar nang Allah kabeh ge ngan eta mah keur carita teu meunang urang haju ngomong kos kitu Allah nang Allah tah Allah akbar kabeh nang Allah ya nang Allah ya. Lain kitu aing hese ngomongna ya ku bayu hese ngomongna eta mah keur carita perasaan diomongkeun nu mantap moal anggeus-anggeus caritakeun perasaan moal anggeus-anggeus tah mah perasaan meunang Allah lain kudu dihayalkeun ai kieu mah ngahayal ya nang Allah ya kade ya Allahu akbar tah ieu sidakep nang Allah ya aya be awewe liwat nang Allah tah eta jadi pokok ada salat nang Allah ieu mal beres
ja ieu mah rarasaan teh ya babarengan jeung Allah. Innallaha ma'ana teh ya karasa ku dirina naon kitu kana huwa aqrabu min hablil warid ya eta teh karasa jadi caritana ngaji rasa hakikat ngaranna geus lamun geus datang ka dinya kabeh ge asanang Allah kulluha al amakin kulluha arfa. Nah sebab kabeh ge keur deukeut jeung Allah iraha bae di mana bae. Mantap jangan mah salat teh teu ngatur. Teu ngatur wali mah salat teh. Aya teu salat-salat nya mah kieu bae teu salat-salat nya nama. Mantap besi di lebur aya teu salat-salat. Rante. Tuh, kos kitu. Ieu kos kitu bae nya nama. Aja nama hayang ka Arfah bae bisa. Ngalengkah doang ngalengkah jadi Arfah. Ngalengkah doang ka Mekah. Wali mah mual aya wali henteu bisaeun ka Mekah setiap Jumat. Dikudukeun wali mah mun endek dibere bisa unggal sajumah sakali ka Mekah. Wali mah kitu bae di pamanageun. Wali mah kitu bae nya nama bisa. Nya nama besi endek ka Mekah tok bae. Cenah dek muru salat Jumat ye bisa bae. Besi euweung ke imam urang di lembur eta keur ka Mekah. Sehingga eta ka kapangi di hotel. Nyata teh ka Mekah teh deketnya saku Allah dibere ilmu toy dideketkeun tek ngalengkah da eta lah wali Allah teh asal geus diangkat jadi wali teh rupa-rupa aya wali rijalul ghaib aya wali nukoba nujaba uropa asoib aya wali abdal aya wali kitu autad aya wali muhtar aya wali imamani aya aktob keur carita rijalul ghaib jumlahna 70 sadunya teh rijalul ghaib 70 nya nama tilok boga tempatnya nama rijalul ghaib mah dipindahan pindah kayak mun geus kanyahoan kawaliana pindah rijalul ghaib ngaranna mantak bapak kolot kula kijahian eueuh tempatnya nama eueuh kuburanna kijahian kula boga emak ibu ngaranna kitu hajah nih aya boga abah boga bapak ngaranna Kiai Agrat Kiai Agrat teh boga bapak ngaranna Kijahian tak Kijahian teh kuburanana nya nama pas tengah peuting jam hiji dikumpulkeun santri dikumpulkeun pamajikan dihudangkeun jeung anak-anakna can barale gabeh aya naon ieu dihudangkeun deuleu coba ti luhur tepi ka handap dibuka bajuna handapeun susu luhureun susu aya naon ka anakna aya anuan heuh ieu geus nya geus ya abah mah ende keluar geus moal balik deui sing sabar sing coba bayangkeun tah anak jeung pamajikan ditinggalkeun tengah peuting gini abah deuk ka mana abah mah deuk menghadap Allah geus ulah loba omong santri ditinggalkeun trek bae keluar hiji waktu aya nu kapanggih di Cirebon aya nu kapanggih di Banten aya cirina hiji dampal sukuna ieu nya nama gede hajur rada kajero gitu saeutik nomor kedua ieu luhureun susuna aya hunungan ta eta teh kos kitu teh di mana aya ta eta ta abah geus teu eueuh atuh bubar bae santri bubar bae anak atuh encan barale geus kitu bae ta eta teh diangkat rijalul ghaib kuat panteu urang mah kos kitu kieu lain urang itu cintaku masih beratan ka pamajikan malah deuk nyandung wah tuh boro-boro jadi rijalul ghaib betul teman boro-boro teh 70 sadunia teh jang penguat dunia eta kata puguh-tugur keur kalut-kalut kayaknya datang lamun aya izin ti Gusti Allah kitulah mantap ku urang sok disalaman assalamualaikum ya rijalul ghaib assalamualaikum ya nuqaba ya nujaba ya uropa ya asaib nah lamun wali abdal aya 7 lantaran poe 7 wali autad aya 4 lantaran jihad teh aya 4 wali mukhtar aya 3 lantaran ieu urang teh moal kaluar ti 3 imamani aya 2 masjid jeung magrib aya aktab kutub salilana sadunia ngan hiji diganti deui nah etalah dunia kawalian jelema-jelema nu geus kararitu teh ya ieu teh ya bisa ka Mekah salengkah ka Mekah salengkah coba eta tu Ki Armin zarah ka Tuan Syabdul Qadir begitu zarah ka ditu cak penjagaana cikene mah cenah Buya Cidahu di dieu mun bahasa urang mah kan meureun harita mah bahasana meureun Jawa meureun itu
mun bahasa Jawa na cikeneh naon aduh eta ceritanya na cikeneh mah wis beres geus ceritana je cek Abu Yarmin aing naik kapal Abu ya membente pon pohara amat geus beres Abu ya beres balik ka dieu nyana nyaritakeun kapangijeng kita meti Cilongok cenah di ditu dituan seh je nyana kapal gitu bebeja keur di ditu nama eta teh kos kararitu amat ngomong taju ditanya pan muridna kapangijeng jeung Abu Yadim Yatib muridna kapanggih di Baitullah kapanggih di Baitullah begitu datang ka dieu mama Buya kamari teh kapanggih entah sia salah meureun lain aing henteu nya nama henteu ngaku aya Haji Napi kapanggih jeung almarhum Abah Haji Napi kapanggih jeung alba ngaranna Haji Napi mukimin di ditu kapanggih jeung Abah keur tawaf di dieu nyana turun ka dieu bebeja ai kiai teh harita ka Mekah jeung ka Bakairaha ih berarti kan kapanggih mentah bohong sia lain aing meureun teu di aku urang mah lamun we kapanggih jeung watuh aing teh oh eta aing urang mah nu lain jadi aing pan belon eta urang mah teh batak lain wali teh kos kitu teh ngan wali asli mah teu aku ya mah ai urang mah nu teu ge di aku emang urang mah raja belon urang mah teu gara aku padahal mah nyana kapanggih ajak Haji Nabi teh cek cenah jait teh kula atuh pan ngobrol cenah jeung Abah ka kula bebeja pan ngobrol pan cenah henteu ieu kumaha lalakonna ieu bebeja teh ka henteu apa badan teh ka mana cek cenah teh eta Abu ya teh lain hiji kapanggih jeung muridna begitu ditanya ka Abu salah dia mah aing mah teu ka mana geus bae ka ditu sia geus direkeun kapanggih ai urang mah lain kapanggih teh sejeung aing hari tadi pengkolan teh bersih aku geus eta heuh aing eta tolol jasa hayang diwali-wali burung Masya Allah sakitu sok ngadaharan duit bupati ge moal aya wali ngadaharan duit di pemerintah moal aya haram teh nisbat di wali mah moal bisa hiber geragak nya tuh ya Allah ya Rabbi lamun arepah pangmulya-mulyana tempat turun ke Masjidil Haram lantaran aya Baitullah keliling Baitullah aya rukun Hajar Aswad rukun Iraqi Syami rukun Yamani aya Maqam Ibrahim aya Hijri Ismail aya Mizab dan sekeliling tanah haram di mana bae di hotel ge sami bae urang salat di hotel eta ge sarua menang 100.000 tikal nu penting tanah haram Mekah bedana urang teu neuleuh Baitullah jeung teu bisa itikaf hungkul etalah mulya turun ke Madinah lantaran aya makom Kangjeng geus teu beunang sambarangan di Madinah teh lantaran Madinah mah itu eta adalah diharamkeunana dimulyakeunna ku Kangjeng Nabi urang turun deui kitu di mana di Aqsa Palestina 500 tamun di Madinah 1000 lamun di Palestina mah di Masjidil Aqsa 500 tayeulah tempat-tempat kabelah dieuna nu kamari dicaritakeun zawaya tempat-tempat khalwah para wali-wali Allah eta teh boga nilai tersendiri kemuliaan anu luar biasa tuh guha pamijahan eta aya tapak termasuk di Banten jeung di tempat-tempat wali-wali Allah eta teh mulya lantaran setiap nyana aya di dinya dibarengan ku malaikat asal aya li Allah malaikat di dinya karumpul aya urang mah asal aya bae urang juri karumpul di urang mah aduh bangsa momonon bangsa nu geus tayela nah jadi lamun cek wali Allah mah jeung di tempat anu mulya teh lain arpah sok kabeh tempat eta arpah bae cek bener asa arpah bae wa indal arifin al amakinu kulluha arfatu tempat eta adalah kabeh arpah
lantaran sairi ilaihi ajun wal wusul ilaih wal wuquf bi babi hadratihi waqfatun ta'dilu alfa waqfatin bi arfata. Cicing di mana bae eta adalah icing di lawang hadrah Allah ngabandingan 1000 kali arfah. Masya Allah. Atun nilai tempat eta sebenarnya mah kumaha kadeketan diri urang jeung Gusti Allah. Di Arpa mangan boga tempat doang, boga tempat anu memang geus dijelaskeun bahwa eta teh tempat mulia. Ari di tempat-tempat lain mah kumaha kadeukeutan urang jeung Gusti Allah. Selama urang teh deukeut jeung Gusti Allah eta tempat teh mulia cek wali mah, boga nilai tersendiri. Nyana teh boga pikiran ke keur cicing di anu ku ngeunaheun teuing teh seibadah eta teh keur deukeut jeung Allah. Pas ka masjid anu ku nikmat eta ibadah eta teh tempat eta mulia leuwih ti arpah ngabandingan 1000 kali arpah. Tah ai urang mah nyaritakeun ngeunah ibadah teh teu kaharti. Sebab ngeunah urang mah nyaritakeun ngeunah teh nyaritakeun watek. Lamun ngeuleuh nu biwirna beureum mantep. Watek mata. Ketika urang ngadenge suara-suara anu menggugah hati, aku cinta padamu nikmat. Waduh, panah aspara nancep. Kadenge ku ceuli, merdu suara, nikmat, sebab mengandung nilai arti secara pribadi. Ketika orang barang dahar nyomot ieu karasa lazat, nyomot ieu amis geunah, nyomot ieu asin karasa ngeulah emang watek letah. Ketika urang ngambeun sengit-sengit nikmat emang watek ngeunah teh kos kitu urang dicekal ku urang hipu ngeunah dangdeur ieu mah dangdeur suka mana bae ngeunah watek eta watek tah kuari jelema nu belajar ibadah moal ngeunaheun lamun henteu dihorikeun henteu dihorik teh ku urang teh ayeuna mah dibedakeun kangeunahan mata urang nu biasana mata peuting teh sare dibentakkeun ku urang dipaksa tapi make aturan tersendiri. Ceuli nu biasa ngadengekeun nu merdu anu sesuai jeung watak jeung nafsu ku urang ditutupan ceuli teh pake ngadengekeun Al-Qur'an, pakai ngadengekeun ulama. Ceuli dipaksa. Irung itu keneh. Temantak Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Nyana teh ngadoa deui ka Gusti. Ku ngeunah-ngeunah teuing abdi waktu di Gunung Tursina mukalamah sareng Gusti. Selama eta barang geus beres eta kok kadieu can pernah bisa bae cek Gusti Allah walaupun teu sangeunah eta tapi kangeunahanna engke aya deui. Mangga atuh Gusti abdi pasien sok laksanakeun. Bersihkeun diri maneh. Konsepna ikhla na'laika. Pocot na'laik teh dunya. Sok pocot dunya. Pocot dunya, uhan dunya di jero hate teh eueuh ta'alluq sama sakali. Jijah ngeunaheun cek Kangjeng Nabi Musa. Nikmat menghadap ka Gusti Allah teh ku ngeunaheun teh menang 2 poe katiluna Kangjeng Nabi Musa eueuh deui kangeunahan teh eueuh laporan deui ka Gusti Allah Gusti pan ieu eueuh atuh pan kasalahan anjeun kasalahan di mana salahna cek Kangjeng Nabi Musa ieu terus dikoreksi jatuh salah bebe jadi ka Gusti ja abdi ieu asana eueuh kasalahan sarua jeung kamari tetep teu karasa aya keneh kasalahan. Koreksi teu karasa sulit luar biasa. Nah kulantaran geus pohara jasa tadarruna ka Gusti naon ieu kasalahan aya dibere ilham kasalahanana anjeunna waktu
waktu keur munajat ka Gusti salat memeh salat kan puasa heula puasa na anjeunna nyusur teh lantaran ngaleungitkeun babauan ngahalangan kana munajat ka Gusti nyusur doa geus kos kitu tah ulah nyusur makin bau makin mantap ngan bau lain bau sisa makanan nu aya di sungut eta mah nu kos kitu gading ngaranna eta mah atuh ieu mah bau lapar geus betingna tetep urang teh sukuat tenaga bebersih beurangna teh bau lapar tah makin kaambe lapar urang bau makin seungit cek malaikat cak urang mah pan atuh eta mah bau kadal tah atuh tapi sakumaha makin bau makin kosong jadi zahiran wa batinan Musa cak Gusti Allah batinna maneh geus teresep kana dunia secara zahirna ge geus eueuh beuteung maneh teh mantak deukeut ka aing kos kitu aya deui hiji wali ngeunaheun ibadah ka Gusti tak kuari kangeunahan teh nya nangis kieu bae geus bolak-balik tapakur ka ieu ngeunah ka mana ieu ngeunah teh dibere ku Gusti sekian tahun dibere ku Gusti nu mantak haju jauh maneh jeung kula jauh maneh maksudna aya hijab sehingga henteu karasa deket da Gusti teu karasa ilmu Gusti teu karasa pan karasa teh ku urang teh asa aya di ilmu Gusti atawa di deket Gusti ieu mah teu karasa lantaran kahalangan kunaon kahalanganna manehna asal rek tahajud make minyak seungi jadi aambean sungut teh aambean zahir eta mah keur mikir keneh make minyak seungit mah atuh ari geus ka ditu da ulah dipake dunia keneh geus aya nu kahalangan ku minyak seungit aya nu kahalangan ku baju ai kahalangan ku jahe mah loba tah mah kos kitu mah ieu mah nu kos karar itu ku hal-hal anu leutik Masya Allah hal-hal anu kos kitu tah nu mentak para waliullah mah mandi ti peuting set geus mandi make baju nu bersih steril tempatnya beres ulah aya patula patali jeung dunia ulah aya patula patali teh karat salat Allahu akbar geunaheun bakal salat lamun geus datang ka makom eta lamun kakarak ngamimitian mah lain kitu tetep pake nu bersih pake sesengitan awal tetep nu bersih tempat-tempatna ulah aya kaambe bau sebab bau jeung seungit bakalna beda urang mun di jero kamar keur salat manggi seungit tentrem tapi urang keur salat Allahu akbar bau tumbila amat ye asana tumbila di mana lain munajat bau tumbila nuntut ulah aya nu bakal ngaganggu nah ye keur carita waliullah ieu mah dibukakeun hijab ku Gusti Allah di mana manehna tempatna bakal terkenang sebab eta teh perpindahan alam zahir ka alam hakiki alam syariat ka alam hakiki ka alam hakikat karasa kunyana ngeunahna ngagejlugna ngalenyap tak ketika aya balik deui ka resep kana urusan dunia diijab deui ku Gusti ngeumantake aya anu ngan sakadar dibere ku Gusti teh heulanan satungtung salat teh heula aya anu di 2 rakaat diberena aya anu ti awal setar diberena engke eueuh deui rindu ceurik jana teh lantaran ngarasakeun hese nyaritakeunana ngeunahna teh hese eta teh terkenang di mana bae geura cicing di mana bae aing teh keur salat di anu ngeunaheun amat teh eta nyaritakeun ngeunaheun teh pindah alam tina alam syariat ka alam hakikat datang ka maot bakal karasa bae terulang deui waktu di mana deui jana teh eta teh diulang dibere deui ku Gusti eta dibere teh keur kerendahan hati kumaha kerendahan hati sakumaha nu kamari geus dibahas
lamun dek menghadap ka aing mah cak Gusti Allah ilmu atuh eta ulah dibawa ka aing ulah asa boga ilmu lantaran ilmu sia mah panang di aing kok dibawa ka aing atuh teu boga ka izin amal ulah dibawa ka aing sok beramal nasab ulah dibawa ka aing asa aing putra abuya putra mama ulah dibawa aing mah turunan Habib turunan Rasul ulah dibawa ka aing janang aing ulah dibawa ka aing hasab kapangkatan ulah dibawa ka aing ka ustadan ka abuyaan ka mamaan komo tamah bangsa dokteran da segala profesor nu kos kitu mah geus mah babarengan jeung jurig mah ulah dibawa ka aing cek Gusti Allah nu kos kitu mah harta manusiani malikika wa ahlika pohokeun milik anjeun jeung ahli anjeun anjeun datang ka kaula uryanan sataranjang tina eta ulah aya nanaon kecuali masyaallah eueuhkeun kecuali Allah gerage eta kan bahasa Tuan Syekh Abdul Qadir praktekna tuh hese praktekna tuh hese ngeueukeun heula dunia di jero hate lantaran dunia teh ku urang diteangan dunia teh ku urang diulik sanggeusna aya bayangkeun ku anjeun ketika urang maot dianterkeun ku dunia urang asup ka jero kubur dunia mah balik deui nu kamari ku urang teh aduh meunang ngeridit meunang ngahutang meunang ngabohong bentukna ieu imah ieu hotel ieu perusahaan ieu mobil dan lain sebagainya kendaraan nganter kenangan datang ka bibir kuburan doang hajunyana balik deui nu kamari ku maneh diudag-udag ternyata teu milu ka jero ahli kuari ieu jang pamajikan ieu jang anak jual itu jang anak ieu jang anak operkeun jang anak nama sakola jual itu jual ieu jual itu mikiran anak usaha teh jang anak paeh urang anak ngan datang ka luhur kuburan doang balik deui tah pikir cak Tuan Syekh Abdul Qadir nu kurang unggal poe di urusan teu milu ka jero kuburan nu milu ka jero kuburan amal urang ai amal nu bakal milu ka jero kuburan teu di urusan ai nu bakal moal milu ka kuburan di urusan bego sia tuh fal akil jelema nu akalna sampurna pasti bakal ngurusan nu bakal milu ka jero kuburan jeung urang picen eta picen makhluk picen ulah aya di jero hate carana kumaha atuh tafakur makhluk teh ngan sakadar ngalem jeung nyacat eueuh deui geus saukur sakitu tumbun teu ngalem nyacat engke mah nya nama moal mimilu jeung urang mah tah tafakuran eta sanggeus tafakuran kuari bentur ku zikir la ilaha illallah tujukeun ngaleungitkeun ta'alluq ka makhluk la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah engke ge bake jangka waktu mungkin sebulan mungkin setahun eueuh ngageser sorangan tah kuari makhluk dunia eta dunia kuari makhluk teh araya bangga urang lamun cicing di deket jaki lantaran dibere naon kana deket bupati urang bangga deket camat urang bangga tak eta teh kebanggaan eta hijab ka Gusti Allah makhluk piceun carana nu tadi makhluk mah geus tah kuari dunia gitu makhluk geus tadi kuari dunia teh kos kitu teh diudag ge bakal ditinggalkeun benturan ku urang make zikir jang ngaleungitkeun dunia la ilaha illallah eueuh nu dimaksud ngan Allah berarti sarwajeng dunia mah teu dimaksud sareng gitu matak ngamaknaan zikirna lain lama budak lamak sudah eueuh nu dimaksud illallah kecuali Allah geus ngaleungitkeun dunia la ilaha illallah eueuh nu dimaksud ngan Allah dunia teu dimaksud la ilaha illallah eueuh nu dimaksud iwati Allah makhluk teu dimaksud ngageser setik iyalah ku istimewana zikir ngageser sorangan tah ketika ngageser eueuh makhlukan di jero hate eueuh duniaan di jero hate asa coplok asa masing-masing awak-awak roh teh asa misa di awak urang roh teh asa misa lantaran rohna geus suci eueuh duniaan eueuh makhlukan eueuh nafsuan setan ge geus teu bisaeun ngan lain leungit setan mah cicing di punduk di dieu ye
cicing dipuduk iraha pohona sia setan mah salilana tetep aya di awak urang ngan nya teu bisaen ka roh urang ngan cicing bae iraha lengahna oh keur hebat datang bae tah calon bupati datang ngobrol supaya kadinya sia benang tah mulai guys ya udah saya akan membantu yang penting mah impaknya aja berapa kayak impakan segala nah jual beli guys jadinya teh setan kayak orang istighfar astagfirullahaladzim la ilaha illallah mah ka dieu deui nya ka punduk deui cicing bae di dinya komo nubukna panjang mah ditutupan gobokna tadi dinya set bae ada setan ada kos gitu. Oh, konsep lah setan kudu ninggalkeun satungtung hirup aing mah terus bae. Babarengan jeung sia. Kitu bae setan mah terus ngagoda bae. Nah, kuari geus bisa. Eueuh geus, asa coplok roh teh. Ji, kuari berpikir ge, keur carita aya. Allahu Akbar kasaha ieu sia salatan ka Allah, aya nu ngagerakeun sia Allah. Atupan sia teh endeu ka Allah nu ngagerakeun sia ge Allah atuh berarti atuh Allah teh aya rasa aya teh dibere ku Allah. Lain carita ieu mah rasa aya Allah deukeut wa nahnu aqrabu min hablil warid teh karasa. Di jero salat teh mulai ji Allah teh deukeut ieu. Lantaran gerak sugut urang teh ngagerakeun Allah berarti atuh Allah teh aya lain ngomongan karasa. Karasa deukeut Allah teh isin mulai isin geus tah. Geus salatna ge kadang-kadang nya nama peureum ku isin ka Allah. Isin ka Allah peureum salatna ge. Cak nu neuleuh kebalama teu ruku-ruku horeng hayal. Kumahanyana bae lantaran geus make rasa mah beda. Geus kumahanyana bae, geus karasa ngeunah, geus poho leng bae aya normal salat teh jeung piki, aya teu normal. Masalah geus. Geus masalah teh sebab dibawa ku rasa ngeunah. Rasa ngeunah deukeut ka Allah teh karasa. Kumaha diberena bae ku Allah. Mun diberena deukeut jeung Allah, karasa deukeut. Mun diberena ilmu Allah, karasa kanyahoan bae. Mun diberena basar Allah, asa kadeuleu bae. Mun diberena kuari sama Allah, asa kadenge bae. Eta mah kumaha Allah bae nu mere. Jeung ke beda-beda. Mungkin sewaktu-waktu dibere teh rasa deukeut, lenyap. Engke rasa ilmu lenyap, engke rasa basar dibere ka rasa bae ku Allah tah hiji-hijina sifat Allah. Nah, beda-beda divariasi bae ku Allah teh. Ketika dibere eta ngagejlug tina syariat ka hakikat ngeunaheun jasa. Eta teh lamun geus dibere kos kitu tah teu hayang hiji jeung jelema leuleuh jelema teh embung. Leuleuh dunia teh jore jasa. Geus bakos kitu bae eta mata, geus janana menghindar di jero kamar, bae kajenting anu assalamualaikum aya teu hayang. Dibere embung, izin. Ka jelema izin, ka dunia izin aya wedding sorangan bae. Ke kadang-kadang tah ieu batalna teh ku anak. Batalna teh engke ku pamajikan. Kan teu bisa menghindar ti anak mah, teu bisa menghindar kan ti pamajikan mah hese. Jasa imah rejeung sakamar lejeung. Malah lain pamajikan anu ngabatalkeun nya na Noel ti heula. Eta asal leuk poho. Kadatang deui teh hese jasa tah kadatang deui teh hese. Eta mah geus hese bae kajeun ku kumaha ge. Sebab eta mah henteu bisa dikasap ilmu kos kitu mah pemberian Allah ketika urang sadar sasadar-sadarna. Urang teh di hareupeun Allah ja abdi mah teu bisa nanaon, ja bisa ge ti Gusti nu aya di abdi teh pamere Gusti nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti. Ai hakikatna abdi mah ja teu bisa, abdi mah teu boga amal ja eta mah bisa amal teh janang Gusti, lain amal abdi teh mah amal Gusti bae. Deuleu abdi, deuleu Gusti, denge abdi, denge Gusti teu diaku ku urang. Ayana urang ge teu diaku, jaya mah lu Gusti. Urang teh seakan-akan geus eueuh nanaon teu aya hahalang, teu kahalangan ku awak, teu kahalangan ku anak, eueuh hahalang bae antara urang jeung Gusti Allah. Urang mah pan kahalangan ku baju Gusti teh, kahalangan ku cincin, kahalangan ku gagah, kahalangan ku macem-macem berbagai karesep etalah ngahalangan antara urang jeung Allah. Geus ulah aya cinta salian ka Allah di mana geus bersih dibere ku Allah mep carang nu kuat temantak Imam
Imam Syaroni diangkat jadi kutubul aulia, diangkat jadi kutub dengan sajam. Wakila pengakuannya na dina kitab gitu. Dina kitab Mizan, nah eta teh aya sapoe aya sajam teu kuat kula jadi kutub. Mantaknya ngalam jasa ka Tuan Syekh Abdul Qadir jadi kutubna sepanjang masa hidup. Kula mah teu kuat kan sajam, lenyap jadi kutub beneran, turun deui teu kuat. Aya nu jadi wali teh, jadi wali dina nukoba ngan sakadar sapoe turun. Henteu kuat eta teh rijalul ghaib nukoba nujaba uroba asaib wali abdal wali nun gitu naon garang-garana. Nah autad mukhtar imamani kutub lain bantrak-bantrakeun. Iyalah ku Gusti Allah turun ke teu kuat dirina mawa kahakekatan. Tapi aya bae nu dibere ku Gusti Allah. Jah hakekatna mah kieu. Engke ge cek Gusti Allah kajero hatena bentukna ilham ke. Sia mah geus bae ibadah ka aing ulah mikiran naon sebab sia mah nu diurus ku aing khusus. Geus sia mah jeung aing ulah jeung sasaha pikiran sia ulah kana politik ulah kana dunia ulah ka makhluk ulah kana naon sia mah geus bae jeung aing tanggung jawab aing emang eta mah kos kitu kakabehan ngan bentuk ilham ka wali geus sia mah jeung aing we timbullah rasa aing teh keur babarengan jeung Allah berarti innallaha ma'ana keur karasa ka dirina asa bareng bae jeung Allah teh asa bareng jeung Allah bae ka mamada ge asa bareng jeung Allah bae. Jadi di jero di dieu teh asa aya bae tah Allah teh rasa bareng jeung Allah nuker aya nuker dibere ku Allah dibukakeun hijabna ditempelan sifat Allah ma'iyah Allah atuh asa bareng bae jeung Gusti Allah geus kasieun wali mah sebab asa bareng jeung pangeran deuk sieun kunaon atuh ka gajah deuk sieun naon atuh ka maung lawan lantaran dirina keur babarengan jeung pangeran pan maung ge ciptaan pangeran. Geus lamun maung ciptaan pangeran mun ku dirina boga rasa babarengan jeung Allah atuh malah maungna nu sieun. Cak maung teh hampura kuring maliwat bae ngan moalna naon atuh geus bae. Utuh eta Buyut Mansur eta baru ngobrol jeung maung. Nu mantak lamun urang di Lampung di udag maung atuh geus bae. Munajat bae ka Syekh Mansur. Ya Buyut Mansur, tolong maung lompat ujianana. Kitu bae geus. Ya Buyut Mansur, kitu bae tulung kula. Paling cak maun Mansur mana sia? Mansuranan sia jarah tilok non tilok. Eta ge mau ge nyahoeun kana tilok jarah mah. Ya Allah ya Rabbi tuh gitu. Debatak ge yarzuqu may yasha wa yarzuqu yarzuqu may yasha. Allah mere rezeki ka jelema nu dikersakeun ku Gusti Allah. Cak Gusti Allah ai sia kunaon sieun ka seuneu. Sieun ka seuneu nanaonan pan aing geus ngabuktikeun ka Nabi aing Ibrahim kuni bardau wassalaman ala Ibrahim. Eta teh bentuk di dunia di akhirat sia ulah sieun-sieun ka neraka aing. Lantaran di dunia ge cak aing tiis bae. Andai kata sia ngojai di neraka aing, pan aing geus ngomong kuni. Wahai seuneu sing aya anjeun, bardan tiis li ibadi kadue hamba kaula al mukhlisin al mukminin al mukhlisin. Kajelema nu iman jeung nu ikhlas tiis ya ulah sambarangan ngalentab sia seuneu ka hamba aing nu iman jeung nu ikhlas. Andai katanya teu bisa deuleu jembatan Siratal Mustaqim kudu anclup ka sia awas ya mun dilentap tiis nu mantek engke lamun aya jelema ka neraka rek ieu pentis ya heraneun tanya nage nyana ge heran teh tiis ya tiis seuneu bakal ngomong kula ku Gusti Allah teu meunang manaskeun anjeun ka kuni bardan li ibadi al mu'minin al mukhlisin cak Gusti Allah tidinya lantaran tiis maneh sakalian di neraka keur kuku ceprakan teu karasa panas teangan kawauh maneh besi aya kawauh maneh di neraka kok geura cabut kusana dibere wewenang ku Gusti Allah
Masya Allah na iyalah ulah sieun kasene lantaran sedema ciptaan aing beradat nyana osok belum sok manaskeun ketika anjeun boga keyakinan ka aing sarua jeung keyakinan Kangjeng Nabi Ibrahim na ieu ceuleuh tiis jelema ulah sieun ka cai lantaran cai cak aing salametkeun ya bahrul miyah wahai lautan cai wa ya bahrul ardi wahai lautan bumi ulah dikukumahakeun hamba aing nu ieu mah lantaran ieu mah mahbubi ieu kakasih aing contohan ku urang besi kurang jelas bahasa wali keur tsunami Aceh keur begitu tsunami Aceh aya hiji jelema tukang maca tabarok bae meme sarena teh tilu balik asal dek sare bae maca tabarok tilu balik datang ka anggeus ing tabarok-tabarokna kumaha eta jadilah tsunami dret di jero seperti aya nu ngahalangan kos aya kacaan padahal masahan nu nyiptakeun kaca di jero cai bisa neuleuh lauk orai dan lain sebagainya nyana bisa napas hiji nomor kedua kejadian tsunami Aceh begitu terjadi dak nyana teh dibere po bae ku Allah di jero cai padahal mah dibere po begitu selesai tsunami nyana budak jaknya da jararu sakieu mah aya anu disalametkeun ku Gusti Allah diangkat kadeuleu ku nyana leungeunna nyana diangkat ka luhur tangkal kalapa terus diteunden di luhur tangkal kalapa saha nu ngangkatkeunana ka luhur tangkal kalapa nyana nyekelan we di tangkal kalapa ndolo cai caah luar biasa tangkal kalapa nu saejan rubuh kok nyana mah henteu ai cak Allah salamet bae ya Allah ya Rabbi tah mantap deh sugih nu aing susah nu aing gagah nu aing lemah nu aing bungah nu aing teu bungah nu aing paeh nu aing hirup nu aing atuh endek naon sia make henteu ka aing bae atuh sia jak kabeh ge nu aing disusahkeun ku aing disugihkeun ku aing disehatkeun ku aing digeringkeun ku aing kunaon atuh henteu cicing di lawang aing nah cicing atuh di lawang aing nu mantak aya di dieu tah wal wukufu bibabi hadrati lamun leumpay naon cicing di lawang hadroh Allah eta teh waqpatun cicing tadilu alfa waqpatin biar patang ngabandingan cicing 1000 arpaheun nu bantak wali Allah masa akan cicing di lawang Allah neuleukeun jelema nu henteu datang ka Allah caknya na ka dieu ieu lawang Allah mah ieu ulang ridit ieu lawang Allah ieu ulah jadi lurah ngabohong malulu ieu lawang Allah ieu ulah ka Golkar ulah ieu ka dieu ieu lawang Allah mah ieu tah ieu ahdi ilaikumus subulas salam tah ieu lawang Allah jadi waliullah teh cicing di lawang Allah ieu bahasa teh bahasa majaz ieu mah keur carita digampangkeun bae seakan-akan aya lawangan seakan-akan heula tah eta teh nyana teh cicing di dinya nyaon ka jelema nu nyasab yo nyasab sia kunaon mimilu kacaringin tuh nyaon nya nu nyasab tak kiai anu di toelan teh ja aing ge kiai sia mah teh nyaun jalan sia mah ieu jaki mah di dieu aya ieu Gusti Allah lagu teh gitulah jelema anu mentak harengeseun waliullah teh harengeseun geus nya mah bertugas nyampikeun doang sabodo teuing wal wukuf bi babi hadrati cicing di lawang hadroh Allah nah ieu teh keur deukeut jasa jeung Allah ieu Allah ieu keur carita digambarkeun kitu bae heulanan ieu lawangna nya mah geus tinggal asup doang emang di dinya bae cicingna di jerona aya Allah nyana di lawangna tah cicingna di dinya eta teh carita deukeut jasa jeung Allah ngabandingan 1000 kali arpaheun tah ieu mah teh caritana majaz hadroh teh hadroh kudsiyah teh pangkat kawalian artina pangkat kawalian teh eta teh kitu disebut hadroh kudsiyah geus babna teh eta adalah dicaritakeun adalah gitu jalan untuk menembuh ke Allah engke bakalna wusul teh datang ka lawang hadroh kudsiyah
geus lamun ditakrir mah tuh panjang maknya hadroh aya lawangan seakan-akan aya lawang mah meureunanan bangunan berarti idopatna babi kana hadroh teh idopat nu kos kitu ngaranna kitu idopat musabah kana musabah beh geus lamun idopat musabah kana musabah beh nu kitu ngaranna majaz akli geus bata wujida majazun akliun wujidat isiratun makniyatun atuh lamun anu sok bab mah eta teh anu kitu ngaranna imah geus hadroh teh eta teh adalah disarupakeun kana imah subihal hadroh bil bait bijamil kitu bijamil gitu naon kitu ngaranna wusifikulin Zukirul musabbah wa huwal hadra wa wadhibal musabbah huwa huwal bait wa rumiza ilaihi bi syai'in min lazimi wal bab dakhil ala sabil satil makliyah summa lama kanatil hadra summa lama subihatil hadra bil bait aqadzal wahmu yasaqayalu anna lil hadra baban kal bab bil bait jadi panjangnya ngaji mal bisa sih lawan teu mondok mah teuteuk ceri aing. Mal bisa tahu kok gitu panjang kene teh. Geus kieu teh tina makniyah engke jadi kana hakikiyah tasrihiyah deui. Jadi balik deui ka ditu teh. Eta keur carita sajalan. Keur carita jalan kadua nya hadroh aya lawangan. Geus lawangna ku ari ku urang mah anu pas kana hadroh naon atuh dimajazkeun deui. Wah geus pabeulir. Moal datang ka asar sia ye. Asana teu kudu dahar kajian hukum ieu. Tuh, itulah cerita ilmu bayan diterap-terapkeun teh luar biasa. Engke deui menuju kana kinayahna. Geus bahasa bibabi hadrat ieu pohara, ieu teh makom kawalian. Dina bahasa bibabi hadrat sanggeus tadi majazkeun ku urang bisa tilu jalan engke kakara ku urang. Oh ieu teh makom. Makom kawalian pangkat ayana dina makom geus kurang teh dimakomkeun makom hadroh kudsiyah teh makom kawalian panjang deui dongengna nyaritakeun babi hadrat teh kana makom angel kene bisa isa beres deui we nah iyalah kama golal akhir wallah